Sanajan rajin puasa fardu sunat teu katinggalieun, haji umroh na tiap tahun, lamun salat 5 waktuna ditinggal-tinggalkeun, maaf. Maot teu kaburu tobat dipengkolkeun heula kana neraka Allah. Nauzubillah min. Maka nasaur Nabi as-salatu fil Islam bimanzilatir ra'si fil badan. Kedudukan salat di Islam bagaikan kepala di badan, enggak bisa dipisahkan. Ngaku Islam harus salat, salat pekerjaan wajib umat Islam. Ngaku manusia harus komplit, ada kepala, ada badan. Ngaku Islam teu salat berarti boga awak, sirahan, juri beneran. Ibu boga salaki salah salat sarwajeng dikutukan. Ibu bapak boga pamajikan tara salat tanpa udur syara sarwajeng ngeukepan. Salaki pamajikan kompak duanana tara salat berarti duanana. Itu masa imah-imah tara salat nini akina insun abana mamang nabi bilang cika menantu nami tohan ingin abakana eta ngaranna keluarga besar. Mereka dina pantai imahna the big family of juri.